Itu tages jadi sampai gitu ngan berhubung geus waktosna kudang harita teh kudang teh hese nama kieu da cak Pak Kiai di mana erek hudang anu hese dongeng ya mah dongengna Pak Kiai na ngadongengan simkuring di mana orang hudang isuk susah payah sebab eta teh aya godaan da godaan teh kumaha Pak Haji godaan teh setan setan aya arana setan dasim setan dasim nyekel mata setan wasman nyekel cangkeng nah gitu jadi mata diperem-kerem ku setan dasim teh setan wasman nyawawan cangkeng teu yang sumpah nyeri tong lagi udang kuliah gitu tah setan dasim jeung setan wasman mah geus melekat di urang sampai ayeuna ge nya angger aya geus jadi godaan eta ngan simkuring mireng di Pak Kiai di mana nu erek susah kitu ngahilingkeun setan bacana kapungku nya di dongengan teh maca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim dak dak udang geus setan ge eueuh ngan simkuring boro-boro gagi mandi kala cindutrung badi nu de kuta balong balong gede lo gitu cindutrung bae da ko tunduh teh atas nundutan loba atas nonton lah pentingna nyaring gitu dia teh aduh ieu urang teh dekeun mandi dak gaging geus arek komat dak ongkoh candutrung bae ngan eta urang ka candutrung bae kala di eta sisi balong di kuta ngan emut kapungkur Bapak Kiai Iskak di mana erek salat naon bae godaan setan itu dan sebagainya tah baca eta supaya gagih leungit setanna nya simkuring yuk la haula wala quwata illa billahil aliyil adum ku jebur setan teh baraseud da ka bawa ku urang tadi ngogeupan urang teh malah teu aya jeung upayanya kejebur jeung urang setan teh anu dua eta setan ngaboda teh kabawa ku urang sih kaget urangna setan wasman jeung setan dasim teh cebrik berarti lalu lompat setan teh anu kageledag nu naon lompatna teh wah ya Allah cak setan mah kagila-gila manusia aya teu mandi sandang nu aya kagecebur nyempong kan ngaboda mah gitu